Di Bandung aya lalaki nyandung kemudian nukolot natilok digilir lolobana di nu ngora bae di nu ngora saminggu kadang-kadang 2 minggu di nukolot mah sakalina hees di kursi bari mawa baju kotor sial cak nukolot teh sekali 2 kali diantepkeun meureun nganan manusia juga asupan syaitonir rajim membisiki setan kana kolot lah lalaki kitu ieu abeh geus pokona mah tararnang kabehan potong habak moboganan teu nya aduh setan memberikan nasihat yang baik terhadap nu kolot aing mah cek setan sakadar nasehatan bae abeh lah hirup teh ngarareunaheun gabean daripada maneh terlantar kos kieu di urusan teu komo disarean apakah kadang-kadang teu cak setan teh lah atuh bandingan potong bae boboganana geus jadi nu ngora teu memiliki sian teu lah geus aing mah sakadar nganasehat cak setan teh kitu ge aing ngadenge ya teu ngadenge ku aing geus dinasehatan deui wih setan mah pelihara nganasehatan leuwih tibatan DPR pusatnya nama insyaallah sekali 2 kali katilu kali ya bener oge cek nu kolot teh pas nu kolot keur di napakahan batin siap belati begitu siap ya dipotong bae set geus teu daya teu upaya marah tinggal marah potong teu bisa dihijikeun di depan kos gitu teu bisa dilem ka ibon teu bisa tuh kan kos gitu teh ieu sadis ngaranna kan daripada dipotong eta mah tuh mendingan singgir dipotong teh jempol bayi potong eta geus eueuh harapan hilang kejantanannya eta mah sakitu encan sakumaha sadis tapi di puncak mah di Cipanas aya awewe dipigawe ku lalaki urang Arab kulantaran kurang puas meureunanan kacangna digegel coplok pajar kacang taneuh meureun gonya ieu keur carita sadis-sadis jaman kuari nanaonan atuh nu kos kitu digegel aju ditarik atuh paeh batur masyaallah geus macem-macem jelema kuari penganiayaanana ya Allah ya Rabbi ya Allah ya geus puguh dibelati ditembak eta nu kos kitu digegel atuh budak teh mah meureun kasurupan meong garong kajemukeun Allah karim urang masih keneh ngabahas tentang kisos pembahasanana hasil daripada ulama menang ngaistinbat ngerahkeun seluruh kekuatan ilmu pikiran tanaga ngaranna ijtihad hasilna nya kitab nuku urang diaji di negara ge kuari keur membahas tentang RUU rancangan undang-undang digodog sedemikian rupa tapi tetap baik hasil daripada godogan nimbulkeun rancangan undang-undang pro dan kontra sebabnya nama teu make aturan Al-Qur'anul
makena aturan HAM, hak asasi manusia, buatan Walanda, Amerika, bule, Yahudi. Jadi urang diatur ku aturan Yahudi. Lamun urang ngerawong goblok amat urang sebagai bangsa Indonesia nu mayoritas Islam boga kapuguhan kitab suci Al-Qur'an geus diistinbat ku para ulama mujtahid jadi fikih jang li islahil ibad li islahil ummah. Dek kitab letik, dek kitab gede geus cukup tinggal meraktekeun doang. Tapi teu mampu bangsa Indonesia meraktekeun fikih puluhan jilid hasil para wali-wali Allah Subhanahu ta'ala. Urang make aturan-aturan hukum rancangan undang-undang hasil ti jelema-jelema jembluk nu pinuh ku korupsi. Pikir coba ku otak nu normal. Urang diatur kuno korupsi. Tapi ya geus kos gitu kaayaanana teu deuk kumaha. Tinggal tungguan engke bae. Kiamat para raeh disidang saurang-saurang jaga di Robul Jalil. Tinggal kiai bae engke diheulakeun di sidang lain di ka sorgakeun. Ditanya kunaon sia cicing bae rancangan undang-undang teh teu pake Quran. Teu daya teu upaya Gusti aju teu ngomong-ngomong pernah kula di pengajian teu satuju sabenerna mangan atuh ja sapira kula jelema dhaif jelema lemah sakola SD na ge teu tamat jan nu taramat ge kos kitu bae nu kuliah ka luar negeri beuki parah komo nu di dalam negeri mah parahing parah. Jadi kula mah atulah sapira kula gitu. Jadi pernah ngomong pernah saya saksina ya Haji Makmun segitu lagi satu cenah itu satu cenah itu satu lah hayang jadi atur ku Quran si Gusti. Apa daya organisasi Islam di Indonesia ya kan tenang di antarana aya NU aya Muhammadiyah aya HTI aya Ikhwanul Muslimin berbagai-bagai organisasi nyanah henteu gerak lumayan NU ge nentang kemudian Muhammadiyah ge nentang HTI ge nentang kana sababaraha poin nu keur dirancang tapi bangun memaksakeun jadi sakitu kaayaan maneh teu milu atuh ka NU bongan NU na sok dibeuli ku atuh NU Banten mah atut kabeh boloon jadi NU teh lain dek memperjuangkeun agama si horeng jual beli henteu cenah kula mah teu ngadukung atuh sarua bae teu ngadukung atut ge motifna jual beli manjual beli bae hayang urang boga NU kembali deui ka Hitoh 26 ulah aya campur aduk kembali ke organisasi sosial keagamaan. Jadi NU milik umat Islam aswaja. Naon eta aswaja inget teh nyaho lah, aswaja we pokona. Ahli sunnah wal jamaah.
ajar ngaran jelema dipakai guys, ngaran anak Aswaja bagus atuh. Tah kos gitu ya gimana tuh guys, urang dutur ke nyararana anu ngabahas naga lain boga wudu, nu ngabahas naga teu istikharah heula, teu aya salat hajat heula, ngabahas naga eueuh nu marake kopea, ngabahas naga dahar naga urang mah paling ge wudu doang. Nya nama itu nyen rancangan teh kos aing ngadenge Imam Syafi'i mah setiap dek ngabahas permasalahan pentingna istikharah heula, salat hajat heula, pembahasanna selalu boga wudu. Kitu keneh Imam Malik, Imam Hanafi teu pernah putus-putus wudu. Jadi urang ngabaca kitab-kitab anu teu pernah putus wudu nya nama waktu keur ngarangna. Ai urang nu ngadengekeunana teu pernah boga wudu sabalikna ti mujtahid. Antak nur ilmu anu datang ka ceuli tina hasil nu osok boga wudu bae ditarima ku urang nu teu boga wudu bae atuh mental lah. Coba ge urang isuk-isuk boga wudu salat duha lah aju ngadahar udukna ulah loba teh kopi be 2 gelas di ukuran di juru nu tenang nu tentrem ngelup bae urang timimiti mulai ngaji teu robah balik teu nyaho naon orang kerek. Masya Allah karim ya, jadi kos kitu ulama ta ngaistin batukum teu sambarangan lain ku hawa nafsu. Coba DPR kuari ngabahas rancangan undang-undang aya eueuh nu salat hajat heula ti pentingna, aya eueuh nu istikharah heula, aya eueuh nu boga wudu. Uguh keur nyeun undang-undang SMS-an bae jeung nu bugil-bugilan. PKS pan kos gitu, sok alim, sok ustad, sok kiai, ternyata horeng di SMS-na Masya Allah karim. Kos gitu eta horeng. Kula gecak batur kos gitu gaena lumayan teu. Ngan potongan emang potongan jelema kos itu mah teu bener sebenarnya kurang jadi nampakkeun ria. Ieu mah urang nyaritakeun masalah kisos can anggeus-anggeus ongelkeun ieu mah kaanggeus ongelkeun. Jadi bener-bener panjang ternyata ieu urusan hukum-hukum kisos. Mantap sebenarnya mah ngaji ilmu syara mah di mana encan kapake teu naon teu diaji ge. Di negara urang kisos teu dipake teu diaji ge teu naon diliwatkeun masalah ieu. Ngaji kos kieu mah atawa lah kajen kiai keur ngocoprak we aing mah aing wae geus. Anak kiai-kiai aing pokona mah geus lah disayomkeun jadi kiai teh masalah geus. Eta sebab teu kapake. Ganti kos kieu teu kapake. Cuman jang koleksi ilmu di jero hate jadi urang nyaho horeng aturanana Al-Qur'an teh aya kisos barang ngaji mah nyaho. Teu sambarangan horengan teh jadi minimal jang rem diri urang supaya orang ulah kamalinaan, ulah keterlaluan, ulah kabablasan. Aya rem sieun ka Gusti Allah lantaran horeng teu selesai di dunia bakal diselesaikeun ke di akhirat. Mari cek
Ki musonib andai kata ayah hiji jelma ditita ngaluarkeun leungeun rek dikisos Umar motongkeun leungeun katuhu Ki Zaid otomatis Ki Zaid teh berhak untuk membalas motongkeun leungeun Ki Umar. Begitu Ki Zaid disidang haju dititah ngaluarkeun leungeun. Zaid, ya Pak. Sadar kamu bahwa kamu adalah itu pelaku pemotongan tangan. Umar, kamu sadar bahwa kamu telah memutuskan tangan Ki Zaid? Iya Pak. Belah mana? Kanan Pak. Tahu kamu undang-undang di negara Indonesia bahwa negara Indonesia sudah memakai aturan-aturan Al-Quran? Lupa Pak. Sekarang kan sudah dirubah pakai Al-Quranul Karim. Di mana Pak? Kok kamu blon? Bapak kali yang blon. Saya hidup di Indonesia, saya sekolah, kok belum ngedenger ada undang-undang kisos? Sekarang sudah dirubah. Sudah tidak pakai aturan-aturan Belanda lagi, sekarang pakai aturan Allah. Ngomongnya cablak amat Pak. Aduh. Pokoknya begitulah. Di Indonesia sekarang sudah dirubah, jadi kamu sekarang harus dikisos. Tangan mana yang kamu rusak? Kanan Pak. Jadi kamu sekarang harus dibalas yang kanan lagi. Oh Bapak dari Batak? Iya. Gak usah banyak ngomong kamu. Aduh, hakim-hakim kan Batak melulu. Mengacara Hakim Batak. Sebabnya nama istinya itut bau. Pokoknya begitu-begitu saja. Yang penting uang. Gak usah banyak ngomong kamu, ha? Ntar gua teke lu. Apa itu teke? Batak campur-campur. Masa di Batak ada teke? Tangan kanan kamu harus dikeluarkan. Pak, jangan gitu ngomongnya Pak. Biasa aja sih, ini kan di Jakarta Pak. Ini pembawaan. Aiprak nu dikaluarkeun ku Ki Umar nu kenca dipotong leungeun kenca. Tah eta teh Umar motongkeun leungeun Ki Zaid nu katuhu. Begitu dikisos kita dikaluarkeun leungeun katuhu, endahan ngaluarkeun leungeun kenca dipotong bae geus ku algojo. Wa muhaddarun tetep kasia-sia can cukup teh kos kitu. Tetep nu katuhu kudu dikisos bae. Jadi duang ke bakal. Sakalian eueuh leungeun jangan aing lah. Ibradanya ngomong kieu Pak. Ieu leungeun abdi kan nu kenca geus dipotong. Benar. Atuh cukup meureun lantaran kaula ngajuarkeun leungeun anu kenca teh ieu dianggap kukula eta teh gaganti nu katuhu. Abdi teh boga sangka bahwa sanajan abdi ngerusak anu katuhu menang yang cukup ku kenca. Abdi boga sangka model kos gitu. Jadi lumayan bae kan aya nu katuhu mah parenti dahar Pak. Geus diojol ku abdi. Abdi boga sangka bahwa eta teh cukup kos gitu. Tawain kola lamun ngomong Ki Umar nu ngaluarkeun leungeun kenca. Ngomongna jatuhanil yamin wa zanantu ijzaha. Abdi ngaluarkeun leungeun katu kenca sote gaganti ti leungeun katu. Abdi nyangka eta teh cukup. Kakak
kadzdzabau maka ngabohongkeun Ki Zaid bohong cek Ki Zaid tama kos kitu teh tetep sanajan beralasan kos kitu muhadar beval asohula kisoso hilyasar can jadi kisos teh tetep wayabko kisosul yamin nukatuhu tetep kudu dipotong bae ngan eta engke watajibu diat wajib diat ke diatur sabadana dina pasal selanjutnya urusan diat-diatna. Jadi teu menang sembarangan sebab kudu mu masalah. Celika toho teu menang digantian ku celik enca. Teu bisa pokona maleungeun katuhu teu bisa digantian ku leungeun kenca atuh katuhu deui bae. Masyaallah adilna luar biasa. Kitulah agama urang, agama Allah nuku urang dianut, agama nu bener. Inna dina indallahil Islam, ngatur tentang kisos seperti eta. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun. Lamun di negara dilakukan hukum kisos, aman. Moal kadenge aya kotok leungit, moal kadenge HP leungit, moal kadenge motor leungit, moal kadenge mobil leungit, moal kadenge pembunuhan. Wow, modal kemari di Jogja di Brandel moal. Kuari mah pembunuhan sadis. Aya lalaki dipotong bobogaanana zet depannya na tuh hirup jang naon eta ya hirup teh kapan atuh kudu aya kanikmatan. Jadi hiji naumun hees nu nikmat teh ku nikmat-nikmatna keur ngaji ge hees bae. Nikmat dunia salasa naumun wa qublatun nomor kedua nyium eta hiji kanikmatan. Nomor katilu idkhulu zakar itu ya jadi ngasupkeun bobogaan tapi ulah saasup-asupeunana kudu ka garasina kuari dipotong zalim teh. Di Bandung aya lalaki nyandung kemudian nu kolotna tilok digilir lolobana di nu ngora bae di nu ngora saminggu kadang-kadang 2 minggu di nu kolot mah sakalina hees di kursi bari mawa baju kotor sial cak nu kolot teh. Sekali 2 kali diantepkeun meureun nganan manusia juga asupan syaitonir rajim. Membisiki setan kana kolot, lah lalaki kitu ieu abeh geus pokona mah tararnang kabehan, potong habak mobogaana. Teu nya, aduh, setan memberikan nasihat yang baik terhadap nu kolot. Tuh aing mah cek setan sakadar nasehatan bae abeh lah hirup teh ngarareunahkeun gabean daripada maneh terlantar kos kieu di urusan teu komo disarean apakah kadang-kadang teu cak setan teh lah atuh bandingan potong bae bobogaanna geus jadi nu ngora teu memiliki sian teu lah geus aing mah sakadar nganasehat cak setan teh kitu ge aing ngadenge aya teu ngadenge ku aing geus dinasehatan deui. Wih setan mah pelihara nganasehatan leuwih tibatan DPR pusatnya nama insyaallah. Sekali 2 kali katilu kali ya bener oge cek nu kolot teh pas nu kolot keur di napakahan batin siap belati begitu siap ya dipotong bae set geus teu daya teu upaya marah tinggal marah
potong tuh bisa dihijikan di depan kos gitu tuh bisa dilem makai bon tuh bisa tuh kan kos gitu teh iya sadis ngaran kan daripada dipotong eta mah tuh mendingan singgir dipotong teh jempol lagi potong eta geus harapan geus harapan hilang kejantanannya eta mah sakitu encan sakumaha sadis tapi di puncak mah di Cipanas aya awewe dipigawe ku lalaki urang Arab kulantaran kurang puas meureunanan kacangna digegel coplok pajar kacang tanah meureun gonya ieu keur carita sadis-sadis jaman kuari nanaonan atuh nu kos kitu digegel aju ditarik atuh paeh batur Masya Allah geus macem-macem jelema kuari penganiayaanana ya Allah ya Rabbi ya Allah ya geus puguh dibelati ditembak eta nu kos kitu digegel budak teh mah meureun kasurupan meong garong kajemukeun Allah karim teh jadi tetep digantian ku kenca terjadi kisosna katut tetep bae kudu dipotong keneh bae wa kadzalika kitu keneh teh termasuk kisos lamun teh mah anu ngaluarkeun leungeun ya neki Zaid ngomong kieu begitu kaula ditita ngaluarkeun leungeun duhis tukula bingung lantaran rasa kagebrag-gebrag wal gojo atawa waktu keur di sidangna jadi bingung ngaluarkeun leungeun antara katuhu jeung kenca ayeuna kula ngaluarkeun leungeun kenca boga sangka abdi teh bahwa eta teh leungeun katuh ku bingung padahal deuk dikaluarkeun kenca ku bingung jasa ieu akhirna nu dikaluarkeun leungeun kenca padahal deuk leungeun katuh ai bingung mah tuh kitu kabeh ge kos jelema mabok cinta deuk dahar endahan lain nyokot piring nyokot gelas eta ngaranna jelema bingung kos kitu jelema mabok cinta kitu dahar sakana aju ka tempat piring aya biasa nu dicokot gelas pas deuk nyendok sanggup ieu pan gelas nyanda seuri sorangan inilah cinta Masyaallah tapi indah bae eta kos kitu teh indah bae seuri sorangan nya lagi seuri sorangan make sendal salah nu kenca dipake ku katuhu nu katuhu nu kenca dipake ku katuhu anu katuhu dipake ku kenca tapi teu boga rarasaan biasa bae nya leumpang teh teu ngarasa ganjil ngan barang kebal-kebal di deuleu ji aing salah orengaran kenca dipake ku katuhu katuhu dipake ku kenca inilah cinta aduh Masya Allah pokoknya indah bae cinta-cintaan kegeraan bae make baju salah liang kancingna salah kamar waktu nonggeng baju teh ya di deuleu ku babatur sia baju bau salah kamar dua deh kasalahanana oh jauh cak teh pikiran aing keur ngalayang inilah cinta aduh kesalalah bae Masya Allah kari kos itu cinta-cinta teh mabok cinta ngaranna kos cak jara kula keur bingung nu matak maksudna baru dikaluarkeun teh katuh tapi ai prak-prakanana kenca nah ieu maksudna ngaluarkeun katuh sangkaannya na kenca teh katuh Wagala lepati, ye, kula ge nyangka eta teh leungeun katuh cak anu neuk meupeuh ge cak anu neuk motong. Kula ge nyangka sudah teh leungeun katuh jadi kasalahan kabehan. Kasalahan kabehan, Ki Zaid ku bingung na ngaluarkeun deuk katuh teh endahan kenca. Anu endek motongkeunana ge nya ngaboga sangka bahwa eta teh leungeun katuh padahal kenca duanana sangkaanana salah kumaha eta tetep teu jadi kisos katuh tetep potong bae Masya Allah
faslun wallahu a'lam bis